warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wastapun Wulan Widyaningsih simkuring guru bahasa Sunda di SMPN Hiji Ciater. Simkuring nuju janten mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 Entragan Kahiji LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Minangka salah sahiji program PPG teh nyaeta ngalaksanakeun kegiatan PPL. Anapun materi anu dipedar dina kegiatan PPL aksi kahiji nyaeta materi sisindiran lawungan kahiji di SMP kelas 8. Sapertos kumaha kegiatan PPL-na? Wilujeng nyakseni. Siap diajar bahasa Sunda? Siap. Mangga upami tos siap, diparioskeula raksukanana, kacuna, kerudungna, atos ayeuna mangga ditinggal ka sisi ka gigir, bilih aya untah, upami aya mangga dipijeun ka bagian. Upami ayeuna hadir sadayana? Hadir sadayana. Alhamdulillahnya dina dinten ayeuna urang tiasa patepangor pamrok jongkok deui dina pangajaran bahasa Sunda. Ngawuluku ngawalajar kudu dibalajar heula dina waktu rek diajar aya urang ngadarona. Mangga KM siapkeun. Saya enggak. Sakaaja urang diajar, ayo urang ngadoa sasarangan. Ngadoa di kawitan. Rengsek, ini hatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ci, sakaaja diajar ibu hoyong terangkeun semangatna. Upami ibu nyarios 8A, hidup nyawa siap diajar bahasa Sunda. Siap? Siap. 8A. Siap diajar bahasa Sunda. Emang keneh temingan kamari orang diajar naon? Tapi Bu, melihat kalau saya balik nanti, kaburitan kamari abdi sadaya diajar kaburitan. Nah, bukan laras pisannya. Jadi minggon kamari teh urang parantos diajar ngeunaan guguritan. Cik, aya nu emut teh naon aya guguritan teh? Ibu, Nah, kaburitan eta karangan pondok dina bakti buku. mual laras pisan aya di bade lampihan. Tapi Bu, Mual. biasana di waktu kudu dipupuk dalam ngadeuti ke sina oke teu ngawujud nyaratih. Mual laras pisan. Aya keneh Mas emut? Biasana di basana dihadirkeun kapelaluan anu kesatep konstituen. Mual laras pisannya. Dina aya nama urang kana materi nu salajeng mah eta ngeunaan sisir. Iya. Aya nu terang teu naon ari sisindiran teh. Siap depan. Bukan laras pisannya upami dina bahasa Indonesia mah disebatna teh pantun supados teu ganteng ambahanna mangga diuningaan kompetensi dasarna. Kahiji 3.3 memahami dan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur dan unsur kebangsaan dan sisindiran. 4.3 mengekspresikan sisindiran dalam bentuk tulisan dan lisan, misalnya melalui poster, meme atau tempat sindir dengan memperhatikan struktur, ekspresi dan lengkong kalimat. Catat pencapaian kompetensi. Kahiji menentukan jumlah pada lisan sisindiran. Kedua, menghitung jumlah menang sisindiran. Katilu menguraikan perubahan
model pendekatan PPACK dengan mengamati materi melalui tayangan video dan kanvas. Peserta didik bekerja sama dalam kelompoknya untuk menentukan jumlah pada lisan sisiran, menghitung jumlah 6 sisiran, memilih cangkang sisi sisiran, menguraikan purwakanti sisiran, dan menyimpulkan ciri-ciri sisiran dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Teknik evaluasi dibagi LKPD atau napi lembar kerja peserta didik. Jadi instrumen evaluasi nanti bakal dinilai sikap pengetahuan ya sareng prosesna. Tadi ibu gaduh hiji pintonan video mangga ku hideuk di rentukeun heula. Kamana neangan lagi. Oh, nah aku kurang waktu lagi dong. Cik kinten-kinten aya nu bade maliran perkara video anu bade ditayangkeun. Kumaha? Eta video teh berupa penggunaan anu sini tempas anu sisimiran Bu. Mohon leres pisan. Anu disupat sisiran jadi omongan anu dibalibirkeun gitu nya. Sok sanajan ngabejaan baeur tapi teu matak nyeri hate. Jeung tujuanna nyaeta nu tadi teh ya sangkan omongan anu ditepikeun teh teu matak migeur atawa pika nyeri hateun batur. Ciri-cirina sisimiran teh nu kahiji, sisimiran biasana diwangun ku cangkang jeung eusi. Jadi dina sisimiran mah tangtuna aya nu disebat cangkang, aya nu disebat eusi. Anu kadua biasana diwangun ku pada, ari pada teh sabait. Upamina pada lisannya eta sabaris atawa jajaran. Terus ciri nu katilu, unggal pada lisan biasana diwangun ku 8 hengang atanapi suku kata. Contoh sisimiran. Kamana neangan lebu kahawu dipakeun corona ueur mahaku ulah waka udar hideung nya. Struktur sisimiran dina sapadana teh ilahana diwangun ku opat pada lisan. Pada lisan kahiji jeung kadua ieu disebutna cangkang. Pami pada lisan katilu jeung kaopat ieu disebutna eusi. Nu katilu unggal pada lisan ilahana diwangun ku 8 suku kata nya. Biasa dietang. Kamana neangan lebu 8, kahawu anu dipager 8, corona eueur mahaku 8, ulah waka udah kider 8. Jadi biasana mah sisiliran teh diwangunan ku 8 engang atawa suku kata. Struktur sisiliran kaopat ayana kecap nu purwakanti, aya nu disebut purwakanti teh padegeutna sora tungtung dina unggal kecap atau kawinan. Contohna anu sapertos di payun ya. Kamana neangan lebu kahawu anu dipagar corona eueur mahabu ulah waka udar hideung. Di dinya aya kecap panungtung lebu dina pada lisan kahiji. Sarua purwakanti jeung kecap mahabu dina pada lisan katilu. Sami oge dipagar eta dina pada lisan kadua. Sami sareng kecap purwakanti jeung kecap hideung dina pada lisan kaopat. Ayeuna ku ibu baris dibagi kelompok. Atas aya kalarasan ieu kelompokna karantos dibagi. Kelompok hiji ku ibu dipasihan nami kinanti. Kadua sino katilu asmarandana, kaopat dangdang heula 5 bijil nya. Ayeuna ku ibu baris dibagi LKPD nah nya. Dina LKPD ku ibu dipaparin teksna 10 teks sisimiran. Jadi kitu hidup dianalisis mana nu kalebet kana jumlah nangna aya sabaraha di eta
Mangga hasil diskusina dipresentasikan di payun ya. Kita diberi wakil tina kelompokna tina yang bidang kapayun menunjukkan hasil diskusina. Namun sada acana supados langkung semangat urang ngangge media nya. Ibu diputar ya, siap-siap anu bade kapayun. Kelompok mana? Mangga kelompok 5 diperwakilan di kelompok nanti pada ngadumikeun hasil diskusi kelompok kami. Sindiran hiji jumlah amalna ada 8, jumlah kadalisan unggal pada aya 4, purwakanti padalisan hiji jeung 3 da, purwakanti 2 jeung 4 ja, cangkang hiji jeung 2 besi 3 4. Kelompok mana kapayun? Sisi dirang hiji jumlah engan aya 8, jumlah padalisan unggal pada aya 4. Purwakanti dia padalisan hiji sareng 3 da, purwakanti padalisan 2 sareng 4 ja. Cangkang aya dina hiji sareng 2, besi 3 sareng 4. Anu kadua, sisi dirang teh diwangun ku cangkang jeung besi. Jumlah enggangna aya 8, diwangun kepada jeung padalisan. Terus aya kecap tungtung sarua hiji sareng 3 jeung 2 sareng 4. Ayeuna mangga di komentaran kelompok anu bidang kapayun ya. Mangga Kelompok 7 para biasa kan prospek cangkang sindiran. mohon. Keras, kene. Mangga. Sebagai bahan penilaian, nah antos nyangkem atau nabi teu acan hidup kana materi sisiran. Mangga ayeuna dipidamel evaluasina teknik aya muniron kade hila pasihan nami sareng kelas. Mangga tos tensek. Mangga atuh hasil evaluasina dilironan sareng rencangan sareng bangku mencaket we. Dilironan serat nami paparisana dijajam heula dibaca jajam sing tarik. Pak di kenaan teh di sindiran jadi anda papasan oleh calon asma dengan mulai spesial alih sumber corona umat kaum pokok masker bagian cangkang dina bangun sindiran di rupanya eta pernah Jawabannya naon? Jawaban lila nya pangadaran dinten ayeuna parantos pense cik kinten-kinten naon cinten kana dina pangajaran dinten ayeuna teh. Sindiran biasanya dibangun cangkang, Naon? diwangun pada di padalisan. Padalisan dibangun ku 8 hak. Nya diwangun ku 8 menang. Jadi kacinten kana teh nu kahiji sisindiran biasana diwangun ku cangkang jeung besi. Biasana diwangun ku 8 nah, sareng aya oge nu disebat purwakanti. Aya kecap nu sarua antara jajaran kahiji jeung kapilu, kadua sareng ka. Kumaha kagiatan pangajaran dinten ayeuna? Sabar. Urang insyaallah tepang deui dina pangajaran dinten payun ya, tapi namun dina indikator anu benten. Minggon payun mah urang diajar ngeunaan jenis-jenis sisim dira. Enten dipihareup hidup sadayana mungkin kedah manca heula nu kumaha jenis-jenis sisim dira. Dugi ka dieu aya nu bade ditaroskeun.